Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Mempangkeun wasta pun Muhammad Desta Mahardika kalayanim 2305-78 di program studi pendidikan bahasa Sunda Entragan 2023. Di dieu simkuring baris medar ngeunaan tutorial ngagunakeun media Padlet pikeun pangajaran carport. Ayeuna mah urang langsung wae kana tutorialna. Anu kahiji mah buka heula Google Chrome, terus klik Padlet. Nah, terus klik Padlet Visual Collaboration for Creative Work and Education. Laju tiasa daftar heula. Klik daftar lah. Nah, di dia biasa menggunakan akun Google kanggo daftarnya. Klik akun Google-nya, terus laju. Nah, kin aya sababaraha kolom. Nah, ieu teh kolom teh dipencet gitu nya. Aya bikin proyek pribadi, aya keur pelajar, aya keur jadi guru, oge keur tim gitu. Tah, ayeuna para siswa tiasa dipiwarang nganggo kolom pelajar. Nah, ayeuna urang cobian nganggo kolom guru. Nah, ieu aya sababaraha anu berbayar gitu. Mung ya aya nu gratis. Klik memulai. Nah, ieu tampilan awalna. Ieu mah tiasa dijawab nanti. Nah, ieu tampilan awalna aya sababaraha fitur gitu di ieu Padlet teh. Aya papan diskusi jeung sajabana menggunakan AI. Nah, ayeuna mah orang klik papan kosong. Nah, ieu papan kosong anu baris ku urang menjadikan ruang diskusi. Nah, format-formatna aya seueur gitu. Urang pilih kisi. Ieu kanggo judulna tiasa diluyukeun sareng materi naon anu baris dipedar. Dia orang tulis tugas biji cerita pondok. Terus klik selesai. Itu kan masih kosongan, teu acan aya ditambahan elemen-elemen yang saja bangga. Klik setelan, ieu tiasa digentos atau ditambihan naon. Nah, ieu uraian tiasa dijentrekeun naon-naon anu baris dilakukan ku para siswa. Di dia simkuring nyandak contoh nyieun carita pondok ngeunaan kerajaan di Tatar Sunda. Terus aya wallpaper tiasa disaluyukeun sareng kahoyong seueur template wallpaperna.
Di dia orang pilih latarna pedesaan, klik simpan. Terus skema warna tiasa dirubah gelap atau nepi terang. Terus font tiasa dirubah oge. Ukuran postingan nah bade standar atau lebar. Terus pemiatos orang jieun linkna. Kanggo ngadamel linkna teu kenging di spasi. Pami bade di gurat handap. Pami atas tinggal disalin. Nah, anu kolom bagian tiasa ditulis ku kelas. Misal kelas 10 hiji pemiatos tinggal di share ke para siswa. Ya orang cobian nggunakeun akun anu sanes. Orang cobaan usian. Nah, keluar pemingsiana klik anu handap. Nah, klik judulna, subjekna. Asal Kerajaan Sunda Galuh. Ieu tiasa di tambahan gambar atau link tiasa di dinya. Nah, ieu damel carpona di dieu. Seperti gitu. Nah. Kami atos kirim. Nah, mungkin aya di dia jawaban siswa teh aya di dia mungkin ngarumpul di kolom ieu teh. Tah, sapertos nama masa kitu anu tiasa dinugikeun ku sim kuring ngeunaan kaonjoyan ieu web Padlet teh nyaeta haratis. Mung dina haratis eta teh aya watesna mung 3 kali. Tapi sabada 3 kali eta tos kacumponan produk anu ku urang damel teh tiasa dihapus heula gitu. Tapi saat can dihapus tiasa disimpan heula, diekspor ka PDF kanggo arsip. Terus ieu web teh salian ti carita pondok oge tiasa medar ngeunaan materi-materi anu sanes gitu. Janten ieu web teh tiasa dianggo pikeun ruang diskusi kelas. Pamugi ieu tutorial teh tiasa janten manfaat pikeun urang sarerea. Hatur nuhun.